164 yang disampaikan tadi, maka pimpinan dapat mengambil berdasarkan pandangan-pandangan fraksi di dalam forum rapat paripurna. Cocok. Bisa disepakati? Sepakat Ketua. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati. Pak Ketua. Berkenaan dengan hal-hal yang telah kita sepakati di dalam rapat paripurna, izin pada pemerintah Pak Bedi untuk menyampaikan pandangan. Saya telah memberikan kepada fraksi Demokrasi sebelum dilanjutkan Pak Ketua. dan tidak bertanggung jawab. 5.000 buruh Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi akan ikut aksi demonstrasi tolak pengesahan rancangan Undang-Undang Omnibus Law RUU Cipta Kerja ke gedung DPR MPR RI hari ini 5 Oktober 2020. Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia menggelar demonstrasi di depan Gedung Perwakilan Rakyat hari ini. Aksi demo yang dilakukan para buruh merupakan bentuk protes atas rancangan Undang-Undang Law Cipta Lapangan Kerja. Ribuan buruh yang berasal dari berbagai kawasan, diantaranya Banten, Jawa Barat, dan Jabodetabek akan menuntut DPR terkait rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Sekitar pukul 12 siang, rombongan tiba di depan DPR. Salah satu tuntutan mereka adalah meminta unsur buruh dilibatkan dalam pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, dan selain itu RUU ini juga dianggap bisa mereduksi kesejahteraan para buruh. Kurang lebih 2.000 Oh, si Romi telepon. Paduka Barun. Saya telepon ya. Halo, assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Ron di mana? Aing di kosan. Perlu non nih? Oh, di kosan. Datu aing kadianya. Yang geus sadeu tuh karya. Oh, atuh, yuk. Assalamualaikum, Bu Haji. Yo, waalaikumsalam. Naonnya budak? Ada, lapar nih. Baru pecah-pecah, ya Allah. Ya baru jeung cabe bae di. Aja lah. Goblok. Poho can nyangu. Perih ieu mah. Salam. Yuk. Mangkat. Alhamdulillah dulu. Enak ya? Jeh, aing teh kayak perlu. Sebelah. Baik-baik gawe nya. Oh, aing gawe. Poe panas gelo. Anjing. Ih, sudah kosan kamu pakai bel. Kan, pakai bae, da teu bau lain. Ini enggak we pamajikan kali ini. Wah. Aing rokok. Cuy aing. Yuk. Kan Eta gini mah saya na bae. Waduh, nyanyi cek keluar kau naik panas kita dia loh. Nah, pamer mau. Ayo Lip. Jadi kieu nih aing teh. Ya, kumaha aing enak nih ngomongna sebelah mah ieu teh. Emang aya naon nih?
Turun naon? Pinjam duit itu aduh. Aing kuatkeun nih. Apa? Ailin. Sini nama kasih. Riwayana, ayo utang sakit kieu na. Sateuleung heuh. Yang itu kajen. Aing yang cek bae ya, aing gocap lah. Kajen teh ieu aing. Kajeun. Atuh ieu dijemah ku aing. Siap. Hampura ieu. Hampura teh bisa merek gede aing ge. Sekali. Aing madan kudu jeung cabe bae. Ieu dicopot lah. Ayo sok. Yang turun noh, nuhun. Gitu bang. Di hampura aing ieu. Yang Dipake lah. Aing balik tuh. Hati. Siap. Kali jalan panas sama dulu. Kakak, Raul. Kurang kene sakieu mah mau lu nginjem di kasah. Wah, si Anger bener nginjeman dia gope si Anger. Sugan dibere. Telepon lah. Insaan deh. Kesar ge. Halo Ip, Halo, Ger. kumaha Ip? Di mana? Aing di kosan karek udang sare ge. Kumaha? Aing tek minta tulung. Lagi nyemela duit. Minjem duit. Minjem sabaraha Ip? Gope. Oh atuh geus. Aing sakitu mah insyaallah ya lah, aing diusahakeun. Atuh wayahna usahakeun oh. Geus transfer ngirim mah. Mun bisa ayeuna. Heeh, kayak mun ku aing geus ditransfer mah ku aing kabaran. Nya kirim bae nomor rekeningna kana WA. Dikirimkan nomor rekeningna. Heeh atuh. Jangan skip beger. Nunggu di hampura aing di jalan. Terkadang kita gorokan. Ya. Yuk. Yuk. Waalaikumsalam. Aing lapar betul. Kayak naon itu Kang? Kayak naon? Aing lapar betul. Ini oh. Ini ben. Ini timbang lah. Ini. Jadi anjas air dia dari 2 iji. Alhamdulillah ayam mie 2 iji. Aing seduh ah. Ini aing berat ini piring tinggal hiji. Babi, beak sanggala, aing kerajen ngelina, terus lah terjadi. Aing bubukan betul kan. Aya bae aing keur tanggal sakieu. Jadi pakai nginjem duit, aing budang dicukur ge eueuh duit teh. Udah pemadi, ada goreng buat kurang. Ya Allah, politik-politik hidup di lembur batur. Teknologi di lembur main ke lebar bayar duit sebenarnya. Pada gua di pabrik. Ternyata nama anjing. Woi, paling yang balik ya. Biasa berapa bulan terbalik. Awal duit ngerakkeun. Aing kan pada kasih ah. Mas tenang semua.
jalan-jalan biar kayak orang-orang refreshing. Bawakan tas jan. Yang semandi mah ya Allah. Udah panas-panas tinggi ya, terima panas deh. Ini story lah, pegawai kieu we. Alah goblok. Insta story nama di mall. Minjem duit ke aing, gua jeung ka mall, aing ngomong mah jeung keperluan hirup budak teh kumanya. Aduh ya Allah, iya seperti rebahan. Bari Instagraman. Sing aya non bae. Alah. Parah si Ipe. Anjing aing instastory nama di mall. Duit di aing juga na ieu teh. Ngomong ke aing mah jang dahar sapopoe ieu teh. Kalah pakai ulin anjing. Aing mah madang kalah kuat jeung emi. Beuteung perih didapangkeun ku aing ame teu lapar deui. Aing nelpon si Roni we lah. Aing sampur. Tah, cek. Nelpon si Anger gini. Halo. Halo? Ron? Halo? Di mana? Aing di kosan. Naon? Ini nyuruh instastory si itu. Cih, suka aing bae nyuruh instastory teh. Antar aing bae, Bu. Menyampurkan si Iip. Lagi duit. Suka jadi nyaman duit. Ngomong ke aing nama jang madang. Kalau pakai ke mall jadah teh. Oh, bener. Antar aing bae, Bu. Yang geus atuh soal samperkeun bae. Tagih bron tuman kena. Ngabobodo ben ke paurah ka batur kitu, aya ka urang teh mah ka baturan tenan. Geus ka kosan mah. Oh tuh, kayak aing nyampur aing. Oh, aing nyampur kosannya nih. Siap, daguan bel. Heeh tuh, paling tuanya. Ayo pisalin nongkrong. Yuk. Ini siang ya, tinggi nih, Jack. Nyampun. Pelngap. Nah, datang. Kumaha ya, mereka kumaha? Yang berdua. Teleponnya berangkat di dia loh, Cik. Aing pertama. Halo. Oh, Assalamualaikum. Nyager, aya naon? Ip. Di mana? Oh iya orang pergi jalan. Kayak orang nyampurnya. Oh nyangnya itu ketemuan jalan baru ah. Oh, ulin bae mah. Ya. Ah tuh, daguan bae orang jalan ya tadi ya. Yuk. Yuk. Bu, guys. Sakit, Bu. Masker mau aja nih. Iya, aduh. Kopi tuh masker, Bu. Sampai kamarana tadi telepon di jalan baru loh.
kumaha ieu teh aya naon aing kemaruas aing telepon teh aing teh masih ya aing mah teh biasa teh pada aing leuwih sasorinya nih diulin bae geuning aing ngomong teu boga duit aing mah percaya ke teh dibere teh da jeung kahirupannya aneh ya aing sekali-sekali aing siga nyaraneh atuh Lain masalah gitu, Ip. Aing ngebebelaan nginjemkan duit kayaknya nih. Aing kalah madang kayak kalah ngebukan emi. Da aing percaya teh, nya beda bae ngomong majang. aing mah kieu ya maksud ka dieu rek naon rek nagih ka aing Aing lain masalah gitu, Ip. Mun maneh. sakituna anjing sia teu pernah nginjeman duit Artinya biasa wae. Ye, lain gitu boy, cek aing ge ieu teu pernah nginjeman duit. Ya Allah, ku aing gantian ke ge. Aing malah mun nyana bener jang dahar mah aing masuk bae. Aing mau lagi mau naon. Teu pada bae aing nyelin sasorinya nih diulin di mall. Aing kali-kali atuh sia pernah nginjeman kitu. Ek perhitungan sia ka aing. Harang kumaha jeung aing sok ka dieu sia. Cik, geuning mah nu diinjeun teh leuwih galak atuh. Ganeng sia Allah. Aing mah cukup tahu nya kalau kona pas kitu. Kuat balik-balik. Lah. Aing salah. Bego di aing ngomong nang jeung teh jang ieu. Yang nutupan aing dahar eueuh teu boga duit pisan. Ah, goblok dasar salah aing. Goreng be baturan aing ka aing. Kelakuan lo, aing karek nyaho we. Kayaknya aing gitu. Hidup lagi kok, gua sama keren. Ya Allah. Dari emang kayak mau sama nek ieu mah tanya-tanya lah kabar jeung naon gitu. Emang aku ieu loh. Aku ieu ngomongna jang dahar. Oh, udah panama lah. Kitu carana lo. Sugan mah urang teh gawe teh ngeunah di dieu. Siapa ya? Yakin mah? Ayo baru cairang bro. Oh, amis-amis. Tuh, mahal pastian bro. Sering gini. Aing cepet bisa aing. Lalu kita pilih dari mana? Guys, Kumaha ya? anda kira tapi Kayaknya aing Terus sedetik, deh. sedetik. baturan bener lah. Kayak sadar diri bener. Duh, jadi baik nah ka dieu. Ya, naon ge Yuk. aing mah aing salah nyarane ngomong nginjem duit yang dahar aing. Nya intina mah aing minta hampura ka nyarane. Ulah sampe teh anu kejadian ieu saya jarau ka aing teu mere nginjem deui ka aing. Heuh, ka aing mah nyimun. Kayak aing mah mau naik pinjem deh jujur teh jangan mau deh. Yang madang tuh pakai madang, mungkin. Pakai boleh. Hampura aing Cara aing terus. Wes skema ini jadikan pelajaran ulah sampai ke situ deh. Oh, Dewa nama aing hampura we da sisi nafsu tadina untuk nafsu aing teh kabintang bantu teh. sing aing nyawa mah ya. Aing teh gawe di pabrik teu ngeunah ieu aing gawe di pabrik teh. Situ gawe di pabrik aing gawe di pabrik sarua. Aing cek di lembur mah aing teh ngeunah mah duit padahal mah ya aing mun lapar ge didapangkeun aing teh lapar. Gitu. Aing teh ya amun yang beli dudar ngeunah teh nu batang hiji. Teu bener teh. Karasa ku nyana ya. Yo ip, sing yang nyaman nih si aing kalau ngebebelaan jam ini di depan. Ngebebelaannya nih pinjaman duit aing mau di jam main sama gue. Nyana kalah gitu, sendiri ngate kumaha aing. Ya aing lagi aing juga dan dia aing mau juga mat salah dirinya. Jangan itu tasnya non back soal kan begitu. Ganti sok ganti. Bener. Sampai mau edit tak? Ya geus da kayak nu make bae aing aing minta hampura sanyarane. Aing juga mau deui. Omat aing sanyarane aing dalam bentuk sanyarane ka saha. Ulah
aing. Terus ada begitu. Geus enak mah jadi pelajaran dong. Saya ulang gitu deh. Geus aing geus. Geus wadidenya nih. Gerak mulai ya jangan. Hei, Assalamualaikum. Deh. Sen. Aduh, deh. Dia di kembangin kali. Closing mas. Tanya. Alhamdulillah ayam mie 2 iji. Aing seduh ah. Aduh, ya Allah. Beri-beri mobil lembur batu. Aing ucap di lembur main saya baik duit benernya. Aduh, ya Allah, iya sepi-sepi lebaran. Beri Instagram. Duh, kalah. Aneh kayaknya doi dan katanya bolon. Aing mah lain baru mata kakak sih. Turki. Siapa aing lo. Yo, sing aing nyawa mah yo. Aing teh gawe di pabrik teu eunah ieu aing gawe di pabrik teh. Situ gawe di pabrik aing gawe di pabrik sarua. Aing cek di lembur mah aing teh ngeunah 50 padahal mah yo aing mun lapar ge didapangkeun aing teh lapar. Gitu. Aing teh yo amun yang beli dudarna teh nu batang hiji. Teu bener teh. Karasa kunyana nya. Aing gak kuat. Goblok. Gak jelas. Tapi sudah udah enggak gitu. Yo, aing mah pegang kayaknya nih. Aing teh gawe di pabrik teh ngeunah ieu. Ieu digawe. Aing teh ngeunah ieu digawe di pabrik teh. Gak jelas sih itu. Allah. Terus wadidenya nih. Gerak mulai ya jangan. Lawan si Gotaka, dadah. Ye, tahu.